waduh. Tapi preman mah orang liwat disetauku preman rokok batur sieun kasih aing satungtung nyawa aing aya di awak aing nempel kene heula aing kudu premanan kasih kusia kunaon eta leutik sekedar rokok cuman mentana bari tulang cangkeng preman ieu lamun sopan mah baje suka teh saha serinya ieu lah kalau waktu kieu bae sia keron di dieu lah tuh kalau masa kieu ayana bae Pak eta naon eta rokok ji bola oge sih emang saya ngarokok tak sopan masalah sopan tah anak buah di seberang anak buah tuh loba di tugangan kula aya meureun 20 mah tah duitna tah ngeunaheun eta ngeunaheun sanajan di premanan tapi nyara sopan kan ngeunaheun eta ngaranna preman boga etika aku mah gitu tapi lamun langsung rokok atuh keulanan kudu mere rokok kasih lain teu boga jeung lain teu barahan cara tuh eta keur cara ka manusia mata ka Allah ge Gusti bere atuh abdi pan Gusti mau sogi sia teh meta kos kitu apa cak Allah teh paling bere ku aya gitu ku ge cak ka manusia bae di premanan teh urang premanan ka Allah Gusti pan abdi mah ieu jagoan masa teu dibere ku Gusti tolol meureun cak pangeran meremanan aing sia disiksa sia ku aing jadi kudu tabarruan gitu kene urang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan urang moal datang duit nah atuh datang duit teh mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak moh ke aya hamba-hamba Allah lamun urang di lembur mah nu sugih nu boga ke ku Allah ditoel dot berangkat maneh ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh ieu aing butuh 500.000 ja aya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasaan Allah mun urang dileuweung eueuh ieu zaman nu sama eueuh engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan nu istiqomah ora emang maokeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah hiji DPDP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti tai kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikeun ka batur tai kebot tai kotok aya mangpaatna abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kadua na praktekeun coba khufyah teh ieu lalaunan bae mun urang ngadoa sorangan mah geus teu kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang sorangan mah kos kitu khufyah duaan yai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng sapuluhan yai akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu nomor kedua urang teh okos salat tahiyat nu bagus macara Kangjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi subuh kaluhur ieu tah naon gadampal mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah ieu ulah dirapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek ongkoh sedeng kaya boga kabutuh teh ge kaluhur langit ka ditu urangna ngaharep ka Baitullah ieuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabud da'wat atau mameh maghrib
atau antara khutbah atau tengah penting waktu sahur karena penta maha kawasa ieu mencerita maha kawasa Allah jakabeh ge langit bumi meunang ngadamel Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sadarkeun diri urang bahwa urang teh nanyain Allah di tengah-tengah kesadaran urang teh loba kabutuh Gusti sadar abdi teh manusia menang adamal Gusti ngan abdi loba kabutuh Gusti penta tuh kai naon butuh sia ieu ari mata nu luhur peureum keneh nu hudang nu handap geusudang sok miheulaan Gusti teh ai subuh aya mata mah peureum keneh tapi ieu nu handap geusudang abdi butuh naon supaya nu ngome kitu tah siapa asal jore tak kebutuh kos gitu tak bisa tuh kos gitu bebeja ipan gue si pangeran tuh gitu kan kayak yang dikiriman asal jangan ngadoa kain tuh kan ngadoa surang kerki we butuh Gusti kunaon aya ainu endek di harapan mah awewena jang uma ome ka abdi ngan ieu modal abdi sadar abdi ge ngadamel Gusti ieu ngan abdi teu boga jang mas kawina bejana nyana hayangna 50 gram eta abdi malah sugan aya nu sugih pae aju hartana dikaabdikeun jakeuna teh sing ngadoa bae itu ka aing cak Allah pan aing pangeran geus baik urang geus kawin Gusti hayang boboncengan abdi jeung pamajikan abdi henteu kudu nu bagus-bagus pangmeulikeun mobil Fortuner gede jasa kahayang tah budak atuh mah sapeda-sapeda ke gedenya na Fortuner budak tadi jang mas kawin hese ku ada yang Fortuner blon teh mah budak tapi pan pangeran Gusti mah atuh pas kitu nah kabelah dia Gusti abdi teh hayang tuba nina lah abdi mah hayang jualan teu kudu hese-hese boga supermarket teh Gusti 5 bae eta ka aing cak Allah aing pangeran sia tuh kan di tengah kesadaran bahwa urang teh makhluk Allah anu lemah Allah maha kawasa lantaran kakawasaanna kurang geus katingali jeung karasa langit bumi sadayana kenging ngadamel Gusti maha kawasa Allah maha sempurna Allah maha deudeuh jeung nyaha Allah turunkeun ka deudeuh jeung ka nyaha Gusti di jero kakawasaan jeung kamaha sempurnaan Gusti abdi teh loba kabutuh ngadoa ka Gusti dibere carana ku Allah ieu tah ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah ud'u ngadaroa marane kabeh marentah marane kabeh ka pangeran maneh lantaran pangeran mah maha kawasa pangeran mah maha sempurna pangeran mah maha deudeuh jeung maha nyaah jaka bege kapan menang nyeun Gusti Allah sok penta pangeran maneh cuman make syarat mentana 2 syaratna tadarruan wa khufiyah mentana ka Gusti Allah teh penuh dengan DP dan penuh dengan tadallul ngarasa rendah diri Gusti abdi nu mantak menta teh abdi teh butuh nu mantak menta ka Gusti teh japan nu Gusti sadaya-daya abdi teh moal menta ka makhluk da makhluk mah rusak da makhluk mah riweuh moal menta ka jin ka setannya setan mah nu dibenduan ku Gusti moal menta ka hewan-hewan ja hewan ge sarua bae dadamelan Gusti mending ka Gusti penuh keyakinan bahwa Gusti sadaya-daya anu ngadamel nu masih anu nyabut lamu tia 5 otait lamu tia 5 mana tawala man ya 5 naon eta kalinya tuh kan laman ya 5 otait wala mutia 5 manata
Mual aya anu bisa nahan ketika Allah mere, mual bisa mere ketika ku Allah ditahan. Wah be, sa Indonesia dek mere ka urang, Allah nahan mual bisa. Geus disiapkeun jang urang ku presiden, Allah ngaulah teu bisa. Eueuh persiapan disasa ge, tapi Allah dek mere mual aya nu bisa ngahalangan. La mutia lima manata wala mania lima ataita. Penuh keyakinan Gusti, abdi teh loba kabutuh, abdi teh ieu teh gitu manusia hamba Gusti nuhina Gusti maha uninga karena kelemahan abdi kahinaan abdi tadarru urang di harapan Allah ulah menta ku takabur lamun menta ku takabur cek Allah teh menta ka aing takabur okos eta jelema menta ka urang tapi tulak cangkeng leutik mentana mah teu hayang aing. Pokos orang liwat aya preman leutik mentana mah ngan saukur rokok teu hayang aing di premanan ku sia ajeun gelut aing kunaon eta tulak cangkeng mentana teu nyawa aing jagoan eta aing kapanggih jeung jagoan deui ngadu sia jeung aing goblok meureunana boga sabaraha sia penca jeung aing dan beres ya padahal mah mentana ngan rokok doang kulantaran di premanan takabur teu aya tapi aya jelema Haji mah kasep aing kasep pada jore emang aing mah kasep meh lahir geus kasep aing mah waduh di samping kasep Haji mah kadeleuna baraha sok aya naon bae sia mah asana jan manggih we kos Pak Haji mah model kos kitu geus we gitu urang dek kadinya nyanan dek kahana ke ku abdi bang nyanakeun sendana teu kudu teu dekari mereka mana Pak Haji aya ngilu di pangnyodokeun bae pangnyodokeun panjadake tawadu ngaran Pak Haji ieu motor saha motor Pak Haji yang kula banyak lah tuh ulah teh mah jorek ge bae dipangmelikeun mantap eta ku ngadengena ge geus ser angin segar datang padahal mah bener jangan teu mangmelikeun geus seger kudu eta tawadu ulah teh mah motor prima lama engke ku aing sia dibelikeun Mio bukan Masya Allah beneran Pak Haji aing mah jatilok ngabong sakali aing mah aku tawadu tapi preman mah orang liwat disetau ku preman rokok batur sieun ka sia aing satungtung nyawa aing aya di awak aing nempel kenek heula aing ku di premanan ka sia ku sia kunaon eta leutik sekedar rokok cuman mentana bari tulak cangkeng preman ieu lamun sopan mah Pak Haji suka teh saha serinya ieu lah kalau waktu kieu bae sia keur naon dieu lah tuh kula masa kiayana bae Pak Haji eta naon eta rokok ji bola oge sih emang saya ngarokok tak sopan masalah sopan anak buah itu seberapa anak buah malah tuh loba di tugangan kula aya meureun 20 mah tah duitna tah ngeunaheun eta ngeunaheun sanajan di premanan tapi nyara sopan kan ngeunaheun eta ngaranna preman boga etika aku mah gitu tapi lamun langsung rokok atuh keulanan kudu mere rokok ka sia lain teu boga jeung lain teu barahan cara tuh eta keur cara ka manusia mata ka Allah ge Gusti bere atuh abdi pan Gusti mau sogi sia meta kos kitu apa cak Allah teh paling bere ku aya gitu ku ge dah ka manusia bae di premanan teh urang meremanan ka Allah Gusti pan abdi mah ieu jagoan masa teu dibere ku Gusti tolol meureun cak pangeran meremanan aing sia disiksa sia ku aing jadi kudu tabarruan kudu DP orang kagus ditambah wa khufiyatan ulah panjang-panjang jeung ulah gandeng-gandeng minta ka Gusti Allah mah ulah gandeng-gandeng Allahumma ya Allah sorangan maksudna di masjid ya Allah ya Allah ya Allah urzuqni ya Allah zaujatan jamilah ya Allah teh kudu gandeng-gandeng cek Allah aduh yang meminta pemajikan lu gandeng amat sih teh kudu ya
Allah urzuqni zaujatan jamilah wa kabiratal farji Allah. Tah eta teh ulah kos kitu barang dibere mah ku Allah deui gede bobogaan. Jangan doa pan bener teh. Wah yang gede barang dibukakeun bu beak ka moal sih. Emang na apem. Saya macam-macam baik. Tah dibere urang konsep ku Gusti Allah. Ud'u enta ku maneh. Rabbakum pangeran maneh aing ka Gusti Allah. Sebab sia nangieun aing, langit nangieun aing, bumi nangieun, gunung nangieun aing, laut nangieun aing. Wabeh hutan nangieun aing. Ye, perintah ka aing janu aing. Sia lagi kapan aing? Ngan sia ku aing dibere pemikiran. Aju loba kabutuh perintah ka aing. Ngan cara mentana ulah jadi preman, tadarru'u wa khufyah. DPDP ai menta mah wa khufyatan jeung nyamar suarana. Urang ge sasamaran ka Gusti Allah nu mantak loba zaman Kangjeng Nabi Sulaiman kiai-kiai ngadoa lantaran eueuh cai teu diijabah. Belah ditu ulama ngadoa teu diijabah. Berikut Kangjeng Nabi Sulaiman teu diijabah. Aya naon Gusti? Nu sejen mah lantaran tararite ngadoana nu sejen gitu kene. Ai kaula lantaran berikut maneh nu milu aya jelema nu tarang zakat. Mamala tapi balik bae balik maneh. Ke hamba aing aya anu keur ngadoa. Balik ka Kangjeng Nabi Sulaiman. Balik. Balik Kangjeng Nabi Sulaiman kadenge ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Ya hamba apanya nama ngadenge hewan-hewan keur kieu ben ngalengis langit dia sireum. Jo sireum ieu keur ngadoa. Insyaallah cek Kanjeng Nabi Sulaiman sireum. Karena kula ngadoa ka Gusti ya supaya turun hujan. Hayu coba ngadoa kakarak ngangkat leungeun doang. Kakarak Allahu ba'ruh us ngumpul kabeh. Cek Kanjeng Sulaiman poha rapati sireum. Pari sireum kakarat ya Allahumma ngadoa deui gelalaunan di jero hate cek Kanjeng sebenarnya umbat itu ngadana isin ka Gusti mah teu kudu umbat-umbat nyaho cek sireum di jero hatena abdi onaman Gusti teu butuh cai abdi onaman Gusti makhluk nu hina abdi onaman Gusti lah sapira abdi tapi Gusti ngadamel hamba-hamba Gusti nu marulia nu ngabutuhkeun cai abdi mah ngadoa ge sanes kanggo abdi kanggo hamba Gusti nu rek wudu nu rek mandi nu rek ibadah ka Gusti nyangakeun sadaya-daya ka Gusti kabutuhanana di jero hate brung teu hujan Kanjeng Sulaiman ge deuk ele aing ku sia sireun Masya Allah tuh eta kudu di jero hate gadoana entah Allahumma kikieuan komo urang ngadoa dinu sugih abeh meureun urang pajar abuya panjang ngadoana ge jamual leungit ka kiaian sanajan pendek ge ngadoana ieu mah masyarakat geus kieu ngadoa pajar rek pendek panjang teuing kahandap leungit sampai pegel kahandap kadengena bangun deuk ngeusan naik deui ka luhur masyarakat amin amin bangun deuk ngeusan brek panjang keneh bae nya nyileuk ka babaturana kicep silih kicepan turun deui ka handap teu datang ka kieu beres amin ge ditatarina amin datang amin datang ka usul edan ngobrol panjang teuingnya itu ngobrol atuh lain ngaminan panjang teuing ka dituna teh kiai ku bloon teuing si kiai dititana ge tadarru'u wa khufyah komo jeung masyarakat loba mah atuh kabutuhna bae naon ieu teh keur ngariung butuhna teh butuh naon dia butuh pangampura atuh geus ulah loba-loba disesuaikeun jeung kabutuh Kanjeng Nabi ge pusatna tilok hayuh bae ngadoa asa buala rupa janten ieu butuh naon butuh cai Allahumma isqinal gaisa ya Allah ya mughis
ieu butuh naon ieu? Ieu teh butuh teh kitu supaya maju usaha didoakeun ku Kangjeng Nabi supaya sugih ya ghaniu agnihu ya Allah. Jadi sakadar kebutuhan ngadoa poe mah diborong kabeh. Hizib dibaca hizib. Hizib dasor sakumaha deuk perang. Hizib ripai dibaca deh. Bau budak sakumaha jagoan. Lamun aya kiai nu kos kitu rantai. Prakusia dirantai beneran. Bener nih dirantai. Cak Ki Uci. Aja nanya datang we ka aing. Salah naon ku lagi kiai kunaon dirantai ku masyarakat. Doa panjang teuing sia lah. Ulah panjang-panjang aduh. Ud'u rabbakum tadawwan wa khufiyah. Abu Musa al-Asy'ari anu makamna teh di Yordan ketika orang datang ka wadi nu cai mancer pernah ditincak ku Kangjeng Nabi Musa lewat orang dekati ka ditu belah kiri aya gunung naik ka luhur etalah makomna. Masya Allah. Jadi sahabat ka mancanagara nu ka Suriah, nu ka Iran, nu ka Irak, nu ka Mesir, nu ka Yordan. Ternyata di Yordania ribuan sahabat. Di antara ya Abu Musa al-Asy'ari. Kula nanya, itu jalan ke mana? Iya ceknya jalan ke Bakom Musa al-Asy'ari luhur ka gunung bisa mobil etik teu bisa mobil bus. Ya Allah. Eta di tempat Kangjeng Nabi Musa mawa pamajikanana kemudian dahaga diketik cai datang ka ayeuna herang bae jeung teu nyaho ti manana haju kitu amis caina kemudian teu beak-beak datang ka ayeuna. Waduh urang mandi di terus berangkat tuh ke arah tih ka ditu anu zaman Kangjeng Nabi Musa dina Al-Qur'an aya ka Laut Merah ka ditu. Nah memeh datang kiri aya makam naik ke luhur ieulah Abu Musa al-Asy'ari nu pernah kumaha ketika perang jeung Kangjeng Nabi beserta para sahabat begitu perang naik kuda serang ternyata begitu nyerang aya wadi jurang jero kumaha Abu Musa Allahu Akbar maksudnya stop Allahu Akbar Kangjeng Nabi ditepak ya Abu Musa irba'u anfusakum irfaku sing dede sing nyaah ka awak maneh antum la tad'una rabbakum asamma wala gaiban marane henteu ngagero ka pangeran maneh nu torek anu gaib henteu wa huwa ma'akum pangeran bareng jeung anjeun bari manehanana samian basira ngadengekeun jeung neuleukeun ka urang hadiran tur hadir ulah sok dari riweuh mah Abu Musa gandeng amat tenang bae sih ngadoa ka Gusti Allah mah lalaunan mun sorangan teu kudu dikedalkeun cukup di hate mun duaan asal kadenge ku dua mun tiluan asal kadenge ku tiluan mun sapuluhan asal kadenge ku sapuluhan lemalah lamun geus para maklum mah doana nu dibaca teu kudu kadenge ku sapuluhan ku 20-an ge da geus maklum kecuali lamun teu maklum cara Kangjeng Nabi nu mantak sahabat ngariwayatkeun Kangjeng asar doa ieu Kangjeng zuhur doa ieu Kangjeng magrib pernah ngadoa ieu Kangjeng teh di anu pernah ngadoa ieu berarti Kangjeng Nabi kadenge ku sahabat ngadoana nu mantap diriwayatkeun ku ieu Kangjeng pernah ngadoa ieu tah ieu dirinya Kangjeng berarti kadenge mantap katalar ku sahabat. Nah ieu mah urang unggal ngariung jeung kiai eta teh kadenge naon sih eta Fatihah Fatihah Allahumma sholli wa sallim amin 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 nyungkun eta mah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah gaya doa tereng geus cek nanti
kan tepugu nu di ngadoan nanya naon kumaha lamunnya ada di jero hatan aja mudah-mudahan nu dijijir abi ku galedek kurang amin ayo coba ada kurang amin heuh galedek sing jeleger tah baik kuduan kudu gadege ukuran eta bae ieu mah ngariung liman sampai kertoa di luhur Allahumma salamatan alaina Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bos aku mana ka Makkah ya dek umrah meureun wa na'udzubika min sakhatika wan nar ieu ngadoa bu salah tante teh jelema keur naon sih tadi masjid orang ngariung ul masa ridho ka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika bener mah bener teh doa tapi lain pakna kalau seorang ngadoa anu biasa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman bener mah bener kan ngan eta kan paranti subuh berarti tadi nyana meureun subuh tah teu macak wari qobo ye saparantina atau kos takbir bae bagus tapi dibaca wari teu bagus Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd atuh kan bagus mantak naon dibaca terus-terusan kang Nabi jat tengah instruksikan tama paranti lebaran tah Allahu akbar hudang ahli kubur euy lebaran euy bar teh ahli kubur cuma kuaring urang dibaca eta Allahu akbar bareng Allahu akbar go ahli kubur lebaran euy bareng jante euy nipu ye urang ririwaan penipu ye aya paranti ngadoa ge paranti umroh paranti haji paranti sa'i jadi diterop-teropkeun teh naon sih dibaca ku urang kuari ge eta mah masalah tah doa nu eta mah paranti sa'i mah toab masalah ngan aya saparanti coba lamun doa pelet dibaca bari ngariung Allahumma layyan qalba sarwiti binta sarboah kama layyantal hadida li Daud alaihi salam cak nu boga imah kiamat sih ngadoa selain deui asal ada lain deui padahal kan bagus maknana mah bagus Gusti muga ngaleuleuskeun ka hate Sarwiti binti Sarboah sakumaha ngaleuleuskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam wa kama layanta Daud sakumaha Gusti ngaleuleuskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud lain ya Allah qalba Sarwiti ilayya ngaleuleuskeun Gusti hate Sarwiti ka abdi wa habibni Allah cek boga iman lain deui asana ieu ieu doa tilok dipake ku kiai nu sejen asana ieu teu nerop ta doa tak jadi kumaha ge jadi tetep bae kudu make doa nu biasa ulah panjang-panjang beuh ieu mah doa perang dibaca kaf ya ain shad hamim ain sin qaf bari kikituan doa perang atuh teu beres da bener kos kiai mun aya kiai kos kitu cukup mending gantung bae lah teu nerop da kiai teh aduh misalna urang nyalateun aju doana aya praktek doa jang urang Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya muhidu agnini ya Allah agnini ya ieu keur maot imait dihareup agnini ya Allah agnini bihalalikan haramika wa abi mata masyatika ya Allah agnini ya cak mait teh kieu amat sih kadengna lain jang aing mah jangnya mah awas ya ku aing peuting ku aing didatangan sia atuh paranti lain paranti aing mah cak mait dia kuduna mah pan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdil hudaran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa qul kan ngeunah waqta ababa samai liruhi wa jafil adhanyami walakin hulamna wala hujata yaumal qiyamah Allahumma in kana musdan lain-lain sebagainya eta doa jang aing bener ieu mah lain Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mu'idu agnini bihalalika an haramika bi matbu caknya mah pajumah beureung agnini ya teu beres ye nya minta sugih ye kajen kumaha ge teu beres kan tah ulah kos kitu mait ge boga rarasaan nya teu pas doa di samping kudu pas naon nu dibutuhkeun ku urang hiji
penta ka pangeran menta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi penta kain sehingga maneh teu boga uyah penta kain ayo ke datang aku mamanya uyah sosorodotan moal engke melalui tama urusan aing cek Allah maneh menta urusan akhirat menta urusan dunia urusan inu mendahareun pake danan gitu ngaranna imah kendaraan kain hatal milah sehingga uyah menta kain ngan datang nak lain berarti orang menta uyah nu datang sorodot wah datang tuh uyah tuh waduh deres pun dihanap pun diluhur blek katimpa uyah paeh sia kajen ngomong gitu kene orang menta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan orang mau datang duit nah atuh datang duit mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak moh kayak ayah hamba-hamba Allah lamun orang di lembur mah nu sugih nu boga kayak ku Allah ditoel dot berangkat mana ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh ye aing butuh 500.000 ja aya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasan Allah mun urang dileuweung iya zaman manusia mah engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan nu istiqomah ora emang maokeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah hiji DPDP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti tai kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikeun ka batur tai kebot tai kotok aya mangpaatna abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kaduana praktekeun coba khufyah teh ieu lalaunan bae mun urang ngadoa sorangan mah teh kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang soranganeun mah kos kitu khufyah duaan yai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng sapuluhan yai akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca tuh khufyah ya inna rabbahu ketika Kangjeng Nabi Zakaria ngadoa ka Gusti Allah khafiyah lalaunan para aulia Allah mah tilok gandeng-gandeng ngadoa sorangan teh kurucut cai mata insyaallah ngarasa loba dosa Gusti andai kata meureunan ku Gusti dibere ge ieu mah kadedeh Gusti we teh layak sabenerna mah kudu dibere mah atuh deuk pelebah mana dipake kadedeh ku Gusti ja abdi mah atuh hamba Gusti ge encan jadi hamba nu sejati tapi Gusti jauh deui pamuntayang ieu ti ka Gusti abdi mah Kangjeng Rasul mah manusia nu sejati para aulia Allah mah manusia anu mahfuz sejati keneh Gusti di makomna para ulama mah sejati aya abdi mah kapan ustad lain kiai lain sakieu ayana tapi kabutuh abdi loba Gusti abdi teh moal menta kasasaiwal ti ka Gusti kurucut cai mata urang mah pancan orang cai mataan can orang encan orang aya gede lebaran can kabeli sapatu ceri bloon aki-aki deh mun kitu budak ngora can kabeli sapatu can kabeli lepis ceri kerada deres ieu aki-aki cak pemajikan apa kenapa nangis belum beli sepatu emang mau kemana mau ke Ragunan jagan emang ada apa ada teman saya monyet di sono iya nuntut Kangjeng Nabi ngadoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa ainin la tadma'u abdi ngalindung ka Gusti tina mata nu teu daek ngurucut cai mata tuh Kangjeng Nabi mah ceurik ngaleungis
dituruikanlah ku para sahabat mun ngadoa cerik nangis kitu kede para wali-wali Allah mantak itu Ibrahim bin Adham pandi dia ngagempeng kadikeun nu teu nyahoeun mah eta sinaon padahal urut raja horengan urut cai mata ku unggal peuting ka dia eta pakat Siti Robatul Adawiyah ka dia eta pakat ya Allah ya Rabbi batur mah ibadah datang ka kos kitu nying cerika dosa jeung deui nya nama lamun ngadoa teh Gusti abdi teh butuh bisa misalna ye yang ngiriman anak-anak abdi keur masantren abdi butuh bae 500.000 mah tah Gusti mun dagang atuh majukeun supaya ieu dagang buka untung kauntunganna jang anak mun tani kitu keneh kauntunganna jang anak mun bisnis kitu keneh ieu teh jang anak kepentingan Gusti ieu teh tah jang anak keur ngaji jang ngaluhurkeun agama Gusti dibere 500 prak leuwih 1 juta usul deui ka Gusti Gusti nu si mah abdi butuhna 500 loba teuing 500 na ieu dikamanakeun Gusti bebeja deui ja butuhna 500 Pak urang mah lain Pan butuh 500 datang 5 juta tah ieu meuli motor sapeda sabaraha duitnya motor sapeda nu digoes teh emang maksudna kunaon abeh teu meuli bensin teu boga kan bisa digoes eueuh bari mah teh sepeda motor sepeda mun aya mah laku meureun aya deui ge capek urang tah kos kitu tah nah ieu ngadoa ka Allah nah urang ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah ku butuh-butuhna temen hidup Gusti lah nu penting mah aya napasan bae ajeun potongan mah gendut dan geus kumaha dibere nu gendut ku Allah po Gusti gendut teuing maksudnya ieu mantep gendut teuing abdi rugi Gusti kunaon emang mun naik beca teu mah hiduan jadi kudu 2 beca nyana sabeca abdi sabeca kana hambur ongkos Gusti nu reutik bae lah Gusti aya bere deui tah eta ulah atuh cak Allah ngadoa deui kae kunyin leutik jasa dibere usul deui ka Allah Gusti leutik teuing emang sia mah benerna cak Allah enta ka Allah tadarru'an wa khufyah teu kudu make suara-suara adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu nomor kedua urang teh okos salat tahiyat nu bagus macara Kangjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi subuh kaluhur ieu tah naon kadampal mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah kieu ulah dirapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek ongkoh sedeng ka ieu boga kabutuh teh kieu kaluhur langit ka ditu urangna ngaharep ka Baitullah yeuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabu da'wat atawa memeh maghrib atawa antara khutbah atawa tengah peuting waktu sahur karak penta nisbat di urang ai aulia Allah mah jeung sabaraha bae ngadoa teh sebabnya nama teu kakurung ku waktu sakumaha Gusti Allah teu kakurung ku waktu nyana nu geus deukeut ka Allah teu boga perasaan aya waktu ja eta mah waktu mah perputaran panon poe sedengkeun nyana geus deukeut ka Gusti Allah teu kakurung ku perputaran panon poe ayana beurang ayana peuting tamu perputaran panon poe sedengkeun nyana mah geus teu inget-inget ka dinya ka Allah jeung sabaraha bae ngadoana diijabah wali mah kos kitu nu mantep kaulia Allah mah sanajan boga hadas dijabah bae sebab ruhani nama murni suci panu diurus teh ruhani sanajan awakna boga hadas gede tas jima jeung pamajikanana 3 kali malah majimana wali beuki amat namanya siapa sok aju kadinya heran aju kritik beuki atuh pasal tamu urusan kos kitu mah ieu keur carita dah aju aya jelema butuh doa ngadoa bae di jero hate sanajan dibaca Al-Quran di jero hate suci nya mantak urang mah urang ieu endek sare kudu boga wudu kemudian babacaan mun hayang ngimpi bagus sakitu babacaan ge ngimpina jeung jurig melulu
wudhu di wudhuan babacaan di babacaan nuturkeun ulama sare igir ka dieu dibaca sholawat terek ngimpi jeung Kangjeng Nabi waliullah mah teu boga wudhu malah tas hadas jeung pamajikanana kerek teu babacaan ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi boga hadas gede ngimpi masih ka panggih jeung Kangjeng Nabi emang mungkin rohna suci nu ngimpi bapan roh lain awak nama baget didinya di imahna ai rohna ngalayang ka panggih jeung Kangjeng Nabi ai urang mah geus di wuduan geus di babacaan ka panggih jeung kuntilanak dua takulah kaget waliullah mah boga hadas wajah awak sama hadas mah tuh hadas awak kieu roh nama tetep suci bae nama tak mungkin awak nama boga hadas leutik hadas gede rohna kapanggih jeung para wali-wali Allah istimewa para wali tak doana geus jam sabaraha bae oh urang mah ngadoa ieu cenah anu nyeri beuteung saha mang anu ke kula ngawala wudu khusyuk sholatul Allah beres langsung tuh ya inung ke beres menang dua petanya gue kemana jadi batang deh baik atuh jangan agak tenang ya atuh geus pae mah nggak beres tambah kos itu insyaallah tambah kos saya jelema anu burut nanya non gara-gara ke kiai kula ieu kula burut oh babari burut mah kumaha ulasan make cai kalapa make minyak kalapa mekelti kana kitu kan ulasan sapoe dua poe ulasan bae kitu komo ke tengah poe mah ulas eta geus we diulas ku jadat set menang saminggu bebeja ka kiai nanya kumaha burut ya diangsongkeun herang kiai atuh pasti jadi minyak kalapahan kamari mah teu pati herang gua mah herang cak kiai atuh maksudna ge lain kena sagere kena herang sia cak kiai ya Allah ya Rabbi aya bae. Nah, coba. Nanti cai kiaina keur sare keur tungguan. Orenganan jeung pamajikan keluarnya boga hadas gede kan. Naon? Itu cenah mah ngaji nyeri beuteung. Oh, beuteung nya. Atuh bacaan aja jeung boga hadas gede ieu. Ya, geus teu make campe teu make naon Gusti mun teh cager kan. Nang bae patanyakeun. Kumaha cager alhamdulillah tuh. Boga hadas gede. Nyana ngadoana boga hadas gede bae cager. Anu pae mah tetep aya sakapeung waktu mah. Yo keur carita ulah kaget. Bangsa wali Allah teu boga wudu kapanggih rohna jeung nabi ieu mah ngimpi. Boga hadas gede sekali mungkin bae. Sebab lawan jasad nu boga hadas mah rohna mah geus teu pernah sadetik pun poho ka Gusti Allah. Lancar kapanggih jeung Kangjeng Nabi lancar kapanggih jeung wali. Ai urang mah di wuduan ku di wuduan ada jaker wuduna ge inget ka Allah. Keur ngalawuduna ge biasa doa mah dibaca disungut. Allahumma fajjadil masya Allah mari nur eta pas kabeungeut naon eta batu. Karung di mana nya neundeuna. Asana nyoap ka jeung kumaha. Ih tah budak neundeuna teu beres. Lah mana? Allahumma biasa dibaca. Oh ayah asana karung di juru alhamdulillahirabbil alamin. Coba eta ngadoa inget ka karung. Cak Allah teh pan sia keur wudu pan wudu teh nang nita aing. Jadagang karung mah dari titah pan ku aing. Kunaon ingatkan ulah di titah ku aing. Awas ya ku aing. Moal diijabah doana ka jeung bener bae tilok diijabah doana. Mus ngabudah gitu teh. Teu cenah mah teu diijabah. Buktina teh dijabah atuh nyana menyalateun sholawat kaliwat bae batur mah dibagi nyana henteu menta izin pan geus kolot akibat naon eta tadi teh wuduna ge inget ka Allah tuh komo salat ai wali mah keur boga hadas ge batin hamapan ka Allah bae teu pernah sadetik pun samenit poho ka Gusti Allah beda
tuh nementak Allah mere konsep udawabbakum tadarru'an wa khufiyah ngadoa marane kabeh ka Gusti Allah cuman syaratna kudu DPDP ngarasa lemah ngarasa handap ngarasa hina diri urang nu endek menta mah memang kudu kitu ka Gusti Allah lamun urang geus ngarasa remah Gusti ja abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusana pamajikan teh jeung urusan anak nyangakeun sadaya-daya ka Gusti ude pamuntayangan niwarti ka Gusti Allah abdi ge loba anu ngajak maka gunung Kawi teh ka gunung Cermai dan lain sebagainya tapi abdi manukos kitu mah teu hayang abdi mah hayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberu hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nang kege ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus teman tak aya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu kuberit ieu mah teu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutuh jang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu keneh urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalanjakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok saha meureun nu nyokot duit 20 juta beak memang tadi di mana anapun motor mah aya motor oh deui sarua ye itu tabur duit dibawa motor bae eta kos kitu geus Masya Allah Ari waliullah malainnya nama ketika satu ketika mawa onta nak langsung ditendenan bebekalan di luhur nek menuju Mekah naik onta bari mawa bekal ketika di masjid eureun salat ke berangkat deui ke salat deui diberangkat deui salat deui satu ketika ontana di talian di hareupeun masjid kemudian manehanana ka masjid meme asup ka masjid disanggakeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti onta ge nu Gusti pupuatana ge eta teh nu Gusti ngan digunakeun ku abdi pake kepentingan abdi teh jang ibadah ka Gusti nu abdian ku abdi di talian ieu ge talancuhna nu Gusti talina ge Gusti abdi mendek serahan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya langsung ka masjid salat kana di masjid Allahu Akbar geus beres salat terus salat sunah terus wirid pas kaluar eueuh ontana aya nu maling culak-cileuk nyana ge kakaler ka kidul kawetan ngadoa deui ka Gusti Gusti bari deku abdi nu Gusti onta nu Gusti pupuatana ge nu Gusti ngan abdi butuh teh pupuatana ketika abdi tiris aya selimut ketika abdi lapar aya dahareun ketika abdi dahaga aya cai tapi eta dibawa ku nu maling atuh Gusti bari seuri nyana eta mah nu dipaling ge nu Gusti atuh sabada Gusti tawa los anu Gusti pamalingan anu Gusti atuh kumaha Gusti bae eta mah nyana teh abdi mah deuk leumpang ka Mekah cek nyana hebat kan wali tanya Pak dekat mana Mekah ke Mekah mau kendaraan mawa mana kendaraan mamawa nu Gusti Allah tadi kula salat di talian di hareupeun masjid aju aya nu maling nage ngagerakeun Gusti onta nage onta Gusti tanyakeun coba ka Gusti Allah ka ditu bu edan murutan cak nu nanya edan atuh emang wali mah kosna edan wali mah kosna edan jing edan kaing sia nu edan itu onta nu Allah ukuatan nu Allah atuh gua lagi bebeja ka Allah be Gusti amba Gusti maling nu Gusti diserahkeun ka Gusti sabada Gusti berangkatnya datang ke Mekah begitu datang ke Mekah turun onta na ti luhur Jabal Qubais plek 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 bari aya jelema leungeunna dikangkalungkeun ka di leungeun ka tuhu jeung leungeun kencana geus aya di bari nyana menta hampura menta hampura kunaon kula nu maling onta maneh aya leungeun bisa aya di dinya
begitu kula naik konta maneh ternyata aya jelema ngahadang ka kaula begitu ngahadang langsung cekel leungeun kula kunyana dipapas pakai pedang sat papas pakai pedang hiji di set kemudian ditalikeun dikongkorongkeun ka dieu cak nyana bikeun deui sia ieu onta lantaran ieu nyana nyerahkeun ka aing sepenuhna ka Gusti sepenuhna geus kulantaran nyerahkeun ka Gusti sepenuhna aing ieu adalah malaikat utusan ti Gusti kembalikeun sia kahayang mah ulah dipotong cak nyana ieu malaikat atuh tita ku Allah sebab ku manusia mah moal aya kasih anu beranian mendak dipotong ku aing sia geus dibalikeun deui bari dipotong cak wali teh Gusti abdi mah atuh ku dibalikeunana ge geus alhamdulillah kok maka dipotong sagala rupa leungeunna ku malaikat Gusti lah sabodo tah mah hamba-hamba Gusti nu motongna ge hamba Gusti atuh geus bae tah mandek dikukumakeun ge kumaha Gusti abdi mah asal onta bae balik deui ka abdi barang di deuleu bung muatana gaya keneh nuhun Gusti beres toapnya wali tah mantap coba loba jelema geng oh hebat jasa geus teu bisaeun manusia mah dek ngarusak nyana dek ngalawan nyana serahkeun ka Gusti Allah engke ge aya nu ngutus imam manusia wa imam jin wa imam setan wa imam malaikat nu penting dibales ku Gusti Allah serahkeun ka Gusti Allah nu mandak jeung wali masing hade jeung wali masing hade pernah terjadi di dieu aya anu maling motor kur tahun mana nu hiji dibalikeun nu hiji makan teu dibalikeun deui antepkeun bae ulah rada ngadoa saeutik cet kunaon nya teu kebel ngaku ka imah hiji nomor kadua urang gelam leungit duit eta mah terus ukur diserahkeun ka Gusti jatuh duit du Gusti eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta pihak Pak Haji boga kabutuna anu mangga eta mangan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain kaki haji dibikeun ka kula tolol teh coba itu pamalingan bloon atuh kunaon duitna dibikeun ka kula atuh kula nu untung kan nu leugit ki haji pamalingan mikeun ka kula nang Allah kan berarti isukna ki haji bebeja ka kula duh kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta hari teh gitu oh ieu tah lain jeuh bek kiai nu maling ye bisa oke sih jakola teh atuh jak kiai ge maling wae maling bae tapi jangan terpercayain digitukeun mah kiai ku balalakona bisakeun ku kula gitu-gitu satan nu maling ulah hayang nyaho pokona mah lamun dibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana jeung moal urang jauh henteu cenah mah asalnya teh bohong eta teh cek moal tah rahasia geus teh kudu kejelema geus tobat oh mantap ke di dieu ge da aya di dieu ieu pamalingan ku ari di Cilongok aya di Cilongok ke pamalingan bahkan aya geus maling motor maling sepeda ku ieu mah rame pan maling sepeda teh ngadoa man ku kula nu maling sepeda beunang serahkeun ka polsek urang Lampung jelemana ajo polsek na bebeja kiai bagaimana keluarin lagi lah je capek-capek cakap polsek teh kok dikeluarin lagi biarin biar nyolong lagi. Kenapa sih pakai? Biar ke polsek ada kerjaan. Seri ya dah. Aduh capek-capek tau gitu, jangan ditangkap nggak begitu. Tangkap aja siapa tahu jadi tobat bener. Tuh tukang maling sepeda aja tobat. Kakula ya Allah ya kiai, kula ampun saya maafin sekarang mah saya mau kerja aja. Iya tuh kerja aja. Karena itu berkat dikeluarkan gua polsek. Keluar udah keluarin aja. Polsek kebingungan. Itu terus ada tobat kakaulah. Udah berapa banyak sepeda yang dicolong? Ada kali 70 mah bagi boy. Mulu amat sih. Udah dijualin sama saya. Tuh keren saya Gusti. Enggeus be. Sabab jadi wali nak garong anu ngagarong ke Sadul Qadir, mun teu ngagarong mal jadi wali. Berarti nyana jadi walina ku sebab jadi garong. Atuh mamang ge beusi yang jadi wali ngagarong heula. Gajus yang ngagarong ditaku aing deui, Pak. Aing menu jadi tetenggelan mah. Artina pinuh rahasia. Mentak ulah ngadoakeun jore, mentak ulah betilo pernah ngadoakeun jore jaka pamalingan ge ya Allah ya Rabbi, meureun nyana maling teh butuh atau ku hawa nafsuna.
di jero maling tesok digunakan nama Rabo jamerenanan Gusti Janaga boga nurani Gusti kita teh urang Cilongok sawareh mah nyaho kula ge jelema-jelemana pamalingan wae di Cilongok nyaho jasa nu di kebon kalapan tukang maling tukang mabok nyaho insyaallah tisak kiai aya nu ngabeja nu gaib beneran kula mah Assalamualaikum tuh di kampung eta pemalingan si eta nu bener itu bener di Cilongok aya sabaraha di Cilongok aya 5 pemalingan nu bebeja ka kula jadi kanyahoan sanajan anak kiai naling sia cak hate padahal mah nyaho kula sok nanya ka kula kiai ka mana kiai sopan jasa mah lama leuwih sopan tinu sok tahajud mah biasa mana ya itu biasa bae tapi eta mah mendek mantak dibalik mendek maling iya tuh geus kos kitu beti Gusti Allah na aya nu ngabejaan deui kumaha atuh pasar kemis anu pamalingan aya leuwih loba di pasar kemis ngan asli pasar kemis sama 2 lurang lembur lobana urang lembur Sumatera Lampung pamalingan ambalaya zaman kula sebenarnya mandek jadi naon kitu ngaranna intel tuh benang kabeh mantak engke mah kerja sama aja jeung Kapolsek ngan ngana mayar ka aing sabarata Kapolsek teh ieu teh kos kitu da ngan teu meunang pan lah mending didoakeun bae Gusti sapira motor hargana sabaraha dipaling kunyana sagede kumaha hargana motor hajunyana di akhirat dibeulem ngan teu nyahoun bae meureun kana panasna seuneu kahalangan nyana kahijab ku hawa nafsuna ku kabutuhna jeung ku kainkaranana bae Gusti Gusti maha segala-gala abdi teu ngabutuhkeun ka motor eta teu ngabutuhkeun ka mobil eta jeung jelemana ge anu bogana atuh pasti babalik ka Gusti tapi itu lamun teu ngembalikeun Gusti teu ngembalikeun hatena abdi wau ka jelema eta di akhirat meureunana nyana kokojayan di neraka Gusti iraha bae nyangakeun ka Gusti pangmalikeun hatena supaya bener jak kudu mangadoa teh kitu teh kieu teh ku galedeg gitu sia katabrak kareta sia kajen kokomaha ge je kiai cenah katabrak kareta di mah kareta naon je tuh loba kareta mah di urang ge kareta mesin yang penting aya mesin bae geus babari bae aja pan diijabah ku Allah katabrak batur teu kitu hampura Gusti abdi jete butuh ka motor eta asal nu malingna beja abdi geus dibere nyaho ku Gusti nu mere nyaona ge nu malingna eta urang dinya teu jauh tah mati mah abdi ge tinggal atuh Gusti teh mah atuh nyangakeun sadaya-daya cenah ku Gusti teh mah endeup diteruskeun bae ditutup eta mah hatena atuh nyangakeun jeung Gusti meureun kasaksian ge di akhirat bakal kekerbekan di neraka nah nu mantak Tuan Syekh Abdul Qadir baheula aju tunjak-tunjuk ke galak lantarannya nama kutub dibere beja Pak. Tangkap sia eta. Comot sia eta. Sia diuk di dieu sakedeung bae diuk di dieu diuk. Maksudna diuk sakedeung teh lain deuk nanaon? Aing deuk melakeun agama ka hate sia. Lantaran hate sia teh bangkawar jasa deuk dipelakan agama ku aing tauhid aing diuk sia sakedeung. Jara diwali. Di zaman Tuhan saya mah asal di kita diuk sia teh hate sia teh ku aing dibuka deuk dipelakan agama ieu sakedeung jadi wali. Asa ngadenge wali ke kadeungnya sakedeung. Ieu asal diuk wali sakedeung diuk wali. Urang mah di dieu geus diuk bae ge boro-boro jadi wali ngawuduk bae. Ya itu teh nyaho bae sanunya urang diangkat jadi wali. Itu teh urusan Allah. Engko urang cinta ka wali kan jadi wali urangna. Itu orang wali lain, naon lain, tapi diasupkan ke kelompok wali kan untung. Begitu di akhirat, aing sebenarnya lain wali. Kan iya asupna ke derajat wali. Cak babaturan aing geus sarua. Saya bisa jadi wali itu, emang saya tahajud kilo aing mah. Aing dua hanya ngaran teh rupa. Pan atuh sia teh asa aya di bendera wali, nyawa aja teh ka hati malaikat salah tah naon ieu. Malaikat, kayak aya naon? Iku lama pan tahajud tilok, duha tilok, tapi pan iya di grup wali. Dan maneh keur ieu cinta wali. Oh, namun cinta ka wali aju berkorban. Nah, diasupkeun ka kelompok wali. Saya keur ieu emang berkorban sabarit 10.000. Di tukang cek malaikat wali mah wali ngan di tukang Ye, jangan ketaguk di hareup henteu ieu mah jangan loba merena di hareup. Sia mah di tukang mah tadi tuh.
ku malaikat diseret yang embung di tukang panjana tungtungna makanya nyahoan we ku kabehan malaikat kunaon teh diseret 10.000 yang diharap waktu beres ya Pak. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah ngadaroa marane kabeh ka pangeran maneh tadarruan dengan penuh DPDP wa khufyatan jeung lalaunan suarana ulah tarik-tarik disesuaikeun jeung pamaksudanana ulah panjang-panjang deui ngadoana make adab-adaban ngadoana maka ieu soal doa teh aya kelas-kelas doana para nabi doana para mursalin doana para siddiqin doana para aulia doana para ulama doana para awam kos urang kieu geus urang mah ngadoa teh hiji kudu ngalawudu heula dua kudu boga adab tilu kudu menghadap ka kiblat opat kudu pohara jasa urang mah ngerahkeunana tadarruj jeung hupyana ari para nabi para aulia Allah mah geus teu kudu dibejaan nu mantaknya diangkat jadi wali geus bisa tadarruj jeung hupyah ieu mah jang urang usahakeun ku ari urang nurutan para wali-wali Allah mantak wali Allah mah tilok daek ngadoa isin cek nyana ngadoa jandek naon ngadoa atuh ja Allah geus apaleun memeh kaula didamel ge ku Gusti Allah jageus apaleun moal ngadoa bertentangan jeung nu di surat Baqarah cek surat Baqarah ud'uni astajib lakum panitah mentek di dieu ge aya bahasane amr ud'u bil amr al amru idza utliqa yan sariful lil wujub ila madalla dalil berarti di dieu teh beuneunan ngadoa teh wajib disyaratkan maka tadarru wa khufyah tapi kapan ngadoa mah wajib dibahas panjang minimal sunnah lamun teu kasuk wajib sunnah mah aya sebab aya perintah kan disesuaikeun jeung pamenta urang nu mantak diteruikeun ku Gusti Allah innahu la yuhibbul mu'tadin wallahu alam bimaradisanya na Gusti Allah teh henteu mika demen mika resep ka jelema anu ngadoana ngaleuwih liwati batas dina ngadoana bitasaduki loba omong tanpa hadir hate ngadoa ngajek-jerek bae beuh pajar pendek koreng panjang tapi hate hadir hate moal dipake ka resep ku Allah jadi di dieu bahasana bahasa la yuhibbu aya mahabbah bagian mahabbah ka Gusti Allah ieu urusanana jeung ganjaran jeung siksa ketika Allah resepeun diganjar doa Allah resepeun dibere diganjar ketika Allah teresepeun disiksa ngadoa engko disiksa engko jadi mangala ieu sing ade matak Allah teresepeun ka nu ngaliwat batas kumaha hiji loba teuing ngadoana nu teu butuh ge dibaca bae ku nyana bari teu hadir hate Allah teresepeun nomor kadua panjang ya nomor kedua tarik teuing sorana panjang jeung gandeng kecuali lobaan pugungan sorangan pugungan 10-an pugungan 20-an woi ngadoana amprekan suara ka mana mendi Allah teresepeun anak teresep teu dipake ka resep ku Gusti Allah berarti lain diganjar disiksa nomor kahiji nomor kedua innahu la yuhibbul mu'tadin Gusti Allah teh teresepeun deui ka jelema anu ngadoana leuwih teuing teu diukur ku dirina menta bae ka Gusti Allah maha kawasa jeung maha sagala-gala Gusti Allah tapi ukur pamentana aya jelema tukang jengkol mah ulah hayang kapal udara pugunya dagang jengkol lagi mending muntreukan mah pugungan boronjongan doang aju manehanana deui ieu naon kalanganana ngitungna ge eta hitunganana itu kan tukang jengkol hiji mah hiji dua mah tilu opat mah lo sambilanna las 2 las 3 las 4 las 20 heuy 17 jeung 18 ka mana ulah loba ngomong dagang jengkol ieu kan make siasat kos ieu teu kieu mah teu sugih cek nya teh eta hiji mah hiji dua mah bisanina teh keur nu pertama mah tuh nya baru batunya hati lu jangan segitu ya hitung di imah beli 180 aduh mantap korupsi mah boro-boro pamarentah tukang jengkol ge amisen korupsi mah ya Allah ya Rabbi tukang kenteng ge sarua bae
hiji mah hiji dua mah meuli urang 1000 ngan aya 900 bebeja urang we ieu kurang kurang mah 100 poho teu kapuateun ampura bae nya aduh sia mah geus lah sakian jauh bang ke Jatiwangi ceknya dikorupsi 100 geus tukang jengkol korupsi ngaleteran beas ini pertama mapan make adat teh make naon karena kitu teh kayu teh set lala udah rata hiji dua yang geus kitu ieu nu jelema nama laung panureuna set ieu namanya cingin set celong saya tik sial tukang beas bisa tuh tukang beas masyaallah tek dihampura gitu tukang beas bisa ya Allah ya Rabbi bisa ieu main Gusti Allah nah sing ade dagang jengkol mah sapira jengkol sabara duit jengkol teh modal jeung kauntunganana paling ge meureun 10 20 100 ribu lah gede-gedekeun 500 ribu ngadoanya na ka Allah ya Rabbi Gusti abdi teh butuh kendaraan Gusti mah maha kawasa penta abdi ka Gusti abdi mah hayang boga Garuda Airways cak Gusti teu kira-kira teh budak menta bae tuh hayang Garuda hayang dibere geura kapal gagarudaan sia ku aing ya bener nu dagang nah kakapalan kade Garuda nah ngadoa ya iya ditiup ieu mah sing ada ulah kenceng teuing betus kakapalan palingnya tuh kudu disesuaikeun urang-urang lembur kasep teh sabaraha sugih kitu keneh ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah yang boga pemajikan teh ongkos olah ramlan Gusti ya Allah atuh bener geus ya hayang atuh ulah kadu kos kitu geus ukuran tatangga sia bae sih anu bareng kanyawan kihna jeung sia keur leutik teh urang teh jadek cek kolot teh digawinkeun jeung sia eta di Bambung emang kunaon kula nyaho ka bawarang negeri emang atuh kihna ge bareng pan jeung kula nya leutik kula leutik atuh lain deui ku ari mah babulu tagad doa teh kudu diakurkeun disesuaikeun jeung diri atuh tukang jengkol ulah hayang kapal udara urang lembur kasep henteu sugih henteu pengalaman sakila sakola gengan SD ka SMPG ajur nyana betaheun di kelas 1 teu kaluar kadua kana kedua kelas 2 kelas 3 henteu guruna hokeun kelas 1 bae nyana mah bayaran mah terus aing ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang boga pemajikan teh ongkos si Broxil bintang film Amerika nu pernah dibeli ku Adnan Kasogi budak tamam lain lalagaan tamang ngadoa itu bener ge aing kawasa atuh sia teu kira-kira ditakol sia ku aing cek Allah sesuaikeun atuh lamun hayang kendaraan kan tukang jengkol mah deres bae mun ya Allah ya Rabbi abdi butuh kendaraan ieu sapeda nu ieu reman Gusti kudu make sendal jepit bae iya eta ge lamun aya sepakboran mah teu bisa nu mentak sepakbor hareupna diocotan ge jang ngarem ya abdi hayang boga sepeda nu normal we Gusti kadanan ku hammer atau rally nu aya trik katu mah aya reman Gusti tah deres bae kalau geus tungguan sakedeung deui deres sama kos itu mah sepeda ka sepeda deres geus boga sepeda rada bagus aju dagangna maju ya Allah ya Rabbi jabatur ge baroga motor ngan abdi umbung ridit Gusti hayang meuli langsung bae kadanan kumio sekupi mah atuh abdi mah ieu bae naon ngaranna nah motor-motor lah asal aya leumpang bae Gusti teh mah dek prima tah dek ieu teh naon ngaranna meubel teh eta kos kitu bila perlu lah motor eta bae tah abdi mah RX nu baheula hayang gede-gede Gusti abdi mah nu baheula bae panjang tah eta nono karajokna bisa pake muatan boronjong berarti kan bebeneran tah menta kan ya sakaloha geus baik diberes ya moal kebal diberes sesuaikeun nu lain ya Allah ya Rabbi kadanan ku kapal udara
atau kijang-kijang Innova Gusti pugu imah ge doyong takur gitu tak ya Allah tersepen tangan doamu gede-gede innahu la yuhibbul mu'tadin leuwih kita budak ngadoa ye ya Allah ya Rabbi abdi mah minta batur hirup nu sesuai jeung abdi bae Gusti ja abdi na ge teu kasep geus atuh pamajikan lamun teu geulis atuh korban anak Gusti abdi teu kasep atuh pamajikan teu geulis nasib anak kumaha meureun aduh ieu mah bebeja bae ka Gusti hayang nama orang Jakarta Gusti orang Bandung artis teh tapi kan teu sesuai abdi hideung hayang kanu putih meureun cek Gusti teu sesuai hideung deui oh masalah abdi anu hideung ge lah pokona ngan anak kos areng pasti tah urang lamun pun teu pentas sesuaikeun ya Allah ya Rabbi lah abdi mah urang kampung sesuaikeun nu bisa diajak rumah tangga jeung abdi di kampung deui be abdi mah maksudna ge hayang ibadah ka Gusti teu luhur-luhur abdi mah eta mah ngaranna sesuai tapi lamun urang tukang jengkol hayang bapak urang tukang jengkol urangna sekolah SMP ge teu tamat hayang kawin ka anak bupati atuh bisa mah bisa bae Gusti Allah nah atuh sia teh kira-kira bisa henteu sia tanda tangan kugus nyupiran gitu bisa mun kajadian aing misalna ye cek Gusti Allah mere anak bupati daekeun ka sia lalaki anak bupati awewe we ayo bogo mah panti aing dibogokeun haju cak bupati teh tah bawa mobil sia bisa henteu didorong ku abdi pan joreng minantu bupati kadorong mobil sesuaikeun ieu segala rupa kudu disesuaikeun minta ka Gusti Allah urangna jelema anu teu masantren kemudian bodoh haju urang teh hayang ngudag ibadah cara wali Allah bah bisa kajen kumaha ge sebab diciptakeun ku Gusti Allah pi rasulun rasul pi nabieun nabi pi walieun wali moal aya hiji wali anu bodoh masa wali Allah bodoh ke batur nanya nakanyana ongkoh wali ongkoh bodoh moal aya geus diciptakeun cara logam-logamna beda cara batu mah batu beda lain deui ieu mah batu teh sapir ieu mah batu teh kitu mutiara ieu mah batu teh kitu merah delima batu teh mah lain 1 miliar 2 miliar diciptakeun ku Gusti Allah seperti eta lah sagede pentol korek api waduh merah delima hargana 50 miliar 100 miliar bandingkan jeung nu di mingguan sok gua dek kieu 2.000 hutang nah tah ieu batu itu batu beda kadar atuh kajen kumaha teh bisa dipaksakeun gitu ieu mah batu rubi begitu dideuleuh ku urang bener aya seteran mahal hargana mungkin bae 100 miliar mungkin 100 juta rubina dah lah parah meuli urang di dieu beureum akur beureumna kos kitu barade teh mang eta bogana sabaraha bogana mah 10.000 aya ongkos 5.000 jadi ya guys 5.000 puh gede merahna akur merah delima beureumna mah akur gede 5.000 weh pohara jasa dikieu-kieu akurkeun jeung merah delima akur beureumna tapi dijualna beda guys usia mulai dijualnya kunaon itu pake bae teh mah lain jualeun emang atuh teh jangan ngatak bisa tuh kadarna beda Allah nyiptakeun batu beda nyiptakeun logam ieu mah emas kadarna 24 karat ieu mah kadarna 22 karat ieu mah 18 karat ieu mah sakarat beda-beda ieu perak dan lain sebagainya geus urang nyadar diri aing di mana posisi aing ye ibadah mah biasa ibadah ngan tahu diri posisi aing di mana sebab naon ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadi moal bisa kajen kumaha ge keluhuran Kangjeng Nabi urang jeung Kangjeng Nabi Musa beda jauh padahal sarua ulil azmi tapi lamun dibandingkeun ieu mah keur carita kadar kaistimewaanna beda kumaha hiji Kangjeng Nabi mah teu ngahayal-hayang ka pangijeng Gusti Allah tapi ku Gusti Allah kapan dipuateun kana buruk cak Gusti Allah aing rindu ka nabi aing Jibril bawakeun bodok bersihna lah
aing kapangi padahal mah teu kudu kitu ieu mah keur carita kaistimewaan Kangjeng bawakeun borok Kangjeng Nabi teh nyaho-nyaho langsung dibelek desian ilmu hikmah dan lain sebagainya eundeun di borok berangkat terus datang ke Yerusalem naik ka luhur langit ka hiji kadua katilu kapanggil jeung Allah keur carita ieu mah keur carita dipanggil Kangjeng Nabi mah ku Gusti Allah tapi Kangjeng Nabi Musa Gusti abdi hayang ningali Gusti di mana mah bisa Musa siapa makhluk aing ngolik atuh kapal mokola palil hadis tapi tetap abdi hayang kapanggih jeung Gusti pan abdi teh pilihan Gusti moal bisa Musa moal kajen hukumage ke Kangjeng Nabi Musa abdi Rasul abdi tetap hayang kapanggih jeung Gusti kumaha Gusti bae manggihkeun anak aya kos kitu mah puasa 80 poe geus puasa ka Gunung Sinai ka Tursina ka dieu sia berangkat Kangjeng Nabi Musa puasa heula riyadhah geus tiada berangkat ke Gunung Sinai watini waturi Sina nah Gunung Tursina langsung kadinya naik kapanggih jeung Gusti Allah carita kapanggih teu kuateun Kangjeng Nabi Musa pingsan bedana naon Kangjeng Nabi mah teu hayang diangkat ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa mah hayang teu diangkat ka langit cukup di gunung bae jauh melung di mana-mana toh emang kuat pas Kangjeng Nabi Musa bebeja Gusti iya hamba Gusti nu ngaran Muhammad mah kok teu hayang ge diangkat bae ai abdi nu hayang-hayang henteu loba ngomong Musa tuh urusan aing tuh urang nu hayang-hayang jadi wali jadi dukun ka dituna bejana sia teh hayang jadi wali heuh ku geus gideg ilallah moh komo lamun dinu ngariung mah ilallah kadeuleut cauna gol deh panjang dikira sial tah mah kiai aman lamun cauna cau kepok mah atawa cau hansip cek santriwetan mah cau hansip cau apu mah cau hansip sia ngariung heuh menang cau naon hansip eta sok didoakeun ku santri teh ku baledeg gitu tah ka santri ngahinakeun biasa kali ngariung dibere cau hansip emang aing orokan apa nanti orok pantah mah di kieu tuh emang aing orok teh eta di wetan di dieu mah henteu di dieu mah teu beda maksudna gitu-gitu keneh ieu urang hayang jadi wali ka ditu jadi dukun sebab naon kadarna beda geus kudu kumaha tuh ulah sok sosoranganan tuturkeun bae engke ge nyahoeun datang ka mana mun sosoranganan bakal cilaka sebab naon kadarna diciptakeun ku Allah sakitu geus tuturkeun ahli Allah jajana mah bangonna kok tilok tahajud masa jadi wali ku aing kadeuleu tilok salat duha kok jadi wali nu tahajud bae nu jadi salat duha teu jadi wali nyana mah bangonna ja dahar bae ku aing kadeuleu dahar gembul pakaian bagus salat tahajud tilok urad wirid jeung nama batur ngawirid jeung nama kerek tapi maknya jadi wali teu percaya aing mah emang wali asli mah nu kos kitu mantang mun ente babarengan jeung nu kitu eta wali babaturan urang jeung babarengan jeung batur ka mana ieu ka wali sangah dahar nah ieu masalah ieu wali ka jadi kumaha diketrok bae kitu ku aing wali ye lain gitu kapan wali mah cukup dikanyahokeun ku Gusti Allah ieu wa khufyah naik setik wali pangkat ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah ngadoa marane kabeh ka pangaran maneh dengan penuh tadarru jeung khufyah ai jang pangkat anu bodoh mah khufyah teh cukup bae ku ulah aya suara di jero hate tapi kapanjang para aulia Allah mah nu mantek teu bersuara teh lantaran besi aya ria ngajauhan tina ria maka manehna mah khufyah lain ngadoa bae ibadah ge khufyah-khufyahan setungtung aya jelema nya na tilok ngalaksanakeun salat sebab naon geus teh salat ge keur salat ieu nya mah kadeuleuh aku batur mah api lain bae kana salat padahal teh nama nyangkung ngengkeli ka Gusti Allah sebab aya nu bodoh mah keur salat ge teu inget ka Allah aya nama di luar salat ge kapan inget ka Allah nu mantak manehanana mah khufyah terus bae nyamar-nyamarkeun batur tahajud cenah mah teu duha cenah mah teu batur wirid cenah mah teu mun bangsa kos kara itu mah dahar nginum ngopi ngarokok cenah mah terus bae katipu kabehan ge nuturkeun wali mah
muncara katipu mah katipu sebab naon lalai dina ibadah kunaon eta embung kanyahoannya na boga pangkat indallah cukup ku Gusti Allah bae Gusti maha uninga iyalah ditutupan pangkat kawaliannya na kunaon ku kagorengan sebab ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin Allah teresepen pisan ka jelema nu leuleui ujung-ujungna kapan lamun teu dipake ka resep jadi siksa anas tahajud anas sayang kalem ku murid siksa nu aya anas wiridan anas sayang kalem ku masyarakat siksa nu aya anas duha anas sayang kalem ku makhluk siksa nu aya daripada siksa nyumputkeun diri ka Gusti Allah geus saegeuna mah jeung Gusti hese dituturkeunna jelema luhur teh hese dituturkeunna urang ulah-ulah nuturkeun batur nuturkeun para wali sanga nuturkeun Habib Lutfi geus hese urang gue hese nya da ngobrol ngabak-blak bae ngarokok atuh terus bae ngopi teu eureun apa nu kos kitu na maka tuturkeun da ku urang katuturkeun lamun urang ngarokok bae kunaon sia ngarokok bae Habib Lutfi ngarokok wali keun sia ngopi bae Habib Lutfi teu eureun ngarokona teh ngopina terus bae itu sia ngobrol bae Habib Lutfi ge ngobrol ukur ku sia jang diri sia maraka sia ujianana itu geus lain ukuran sebab jada mah keur ngalalakon embung katalian ku situasi jeung sajabana keluar tina sagala patula patali patula patali hiji bae jeung Allah urang mapan katalian ku usaha katalian kapan ku jabatan katalian kapan ku jaringan organisasi katalian ku partai etalah nu mawa ngabaged naik ka Gusti Allah patula patali jeung organisasi kepentingan organisasi jaringan etalah anu nahan urang naik ke Gusti Allah jaringan partai etalah anu nahan naik ke Gusti Allah jaringan makhluk upah HP teu nyaho mah ngagejret lain naik ke Gusti Allah etalah nu paling hese patali jeung jabatan patali jeung makhluk patali jeung dunia eta nu mawa ngebaged naik ka Gusti Allah waliullah mambungeun gos kitu teh seserian cenah mah aya bae teu bae masalah aing mah keur jeung Allah tuturkeun ku sia moal bisa wa ta khufyah cenah mah cukup jeung Allah bae per detik per menit tadarru ka Gusti Allah khufyah di jero hate kok bisa kitu urusanana pan geus diurus rohna urang mah pancan diurus urang mah nu diurus ngising-ngisang dahar ngising-ngisang urang urusan eta pan ya dahar ye ke ngising di mananya orang urusan eta wali mah geus pikiran ngising bebelepet los wah ai kos kitu mah beuki bahaya tuh urang pikiranna CS di mana wali mah pikiran CS buat datang buat teu ka CS matak pantanganana nu hese ilmu kawalian mah loba pantanganana di antara pantanganana cadu kudu menta ka batu Allah menta nomor kedua pantang kudu sare meme tunduh pantang bagus-bagus tempat sare pantang dahar memeh lapar pantang bagus-bagus dahar pantangan eta wes pantang make pakaian bagus pantang teh hayangna ketika bah aya emang kos kitu aya anak teu maksud ulah maksud naik mobil ulah maksud dahar ulah maksud pakaian ulah maksud hiji Allah teu dimaksud aya urang mah pan pungpla-pengple di hareupeun kaca untuk kondangan gitu bagus aja mah ya tenden deui pake deui seret cak setan teu bagus bae teman itu betul itu tuh cak setan nafsu pake deui eta mah rada matching tah matching teh bae eta mah sana boro-boro rangda parawan ge naksir ka sia mulai geus cak Gusti Allah makhluk aing konon kieu disengsirikeun ku Gusti Allah jauh jeung Gusti Allah wali malain kitu ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah tadarru per detik atena ka Gusti Allah geus terkondisi otomatis cenah wa khufyah sasamaran ka Gusti Allah naon bae selalu disamarkeun cukup teu kudu kajahoan ku batur boro-boro batur pamajikan anak teu kudu nyaho cukup Gusti bae nu uninga sebab Gusti itu bakal ngaganjar ka abdi batur mangan sakadar neuleuh ngaganjar moal naon moal tapi abdi mah pan bakal diganjar ku Gusti disiksana ku Gusti cukup abdi ibadah ka Gusti bae belah dituna rek disiksa rek diganjar kumaha Gusti tapi abdi mah ka Gusti bae eta geus luhur jasa
cena abdi bakal ka neraka kan atuh emang nu Gusti berani abdi ka neraka acara di ka surga kan emang nu Gusti acara di ka arab kan emang nu Gusti abdi mah teu neuleuh neraka teu neuleuh surga teu neuleuh arab neuleuh teh parentah Gusti abdi mah hendeuk ibadah teh atas parentah Gusti tapi abdi moal kadeuleuh ku sasa cukup ku Gusti bae manteknya namang ke mu wayah salat teh wayah salat urang salat teh kada gitu we kalawan teh geus dan lohor teh salat asar teh sedah besi di lembur ayeuna teh salat iya asana ieu wali ieu kajen kukuman iya kajen kukuman tinggal di rantai bae wali sorot mata tetep lain